barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana haturan wilujeng petepang dangu deui sareng dongeng ti barayakita.com. Kiwari urang guar carpon dina judul Cindung Kayas Kengeng Imas Rohila. Mangga nyangakeun wilujeng ngadarangukeun. Mun teu bodas tangtu hideung can wanian make pula sejen. Lain pada ngarti kana elmuna tapi ukur pantes eceukna. Ceuk pikirna kulit hideung dicindung warna-warni ningnang karasana. Mending nu netral hideung atawa bodas. Kungsi eta oga diomongan ku indungna. Ulah nyerikeun teu boga sanajan nya ge teu boga, hideung deui bodas deui. Manehna ukur ngadelek diomongan kitu teh. Cindung kayas dibeber-beber rubakna sedeng teu matak riba. Gekna sisidipan rekot cenah disada. Manehna ongko-ongko bae wirah mah eta geus layeut jeung ceulina. Rup cindung diturupkeun kana lahunanana. Sesana ngarumai kana bitis teu pati dipalire. Cindung disasar tina tuur kahanap awakna dongko reg eureun. Pipina adek kana tuur salila-lila. Panona antang mencrong palupuh hanapeunana. Kuk 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 kuk. Jam kuku kuno titinggal bapana hidang ngalingan kanukeur ngumar lamunan. Manehna ngorejat ko jengkang ngelol saeutik nempo jam. Cindung kayas dibeberkeun na panyaranean kursi. Leungeunna gesit ngarawel anuk ngaleos muruc cai. Nalawang pasaranug jeung indungna. Har, sugan teh geus seueur. Cek indungna, manehna nyerengeh kaeraan, teu lila kadenge hariring leutikna bangun anu hayang paheula-heula jeung seueurna cai masihan awakna. Dikuramas? Tanya indungna semu anu heran mireung ngeubukna bucis. Kontan manehna nyagap sirah ayeuna manehna anu olohok. Apan rek indit? Hilap embu, pokna bangun nu taya kabeung berat, indungna gogodeg. Sup ka kamarna bukna dibulan ku anuk leutik jen hareupeun kaca. Keuretan tirus dijucungna ku anuk jiga beno pangeran Diponegoro. Panonna imet mapai beungeutna. Jarawat gerenengna ciga anu mandeur. Curugna nyampaan jarawat anu nyentil na pipi katuhuna. Pipina diusap laun cengkat rap telekung. Allahu Akbar. Leungeunna ngangkat. Mending tong dipake wae cindung kayas teh, tapi kumaha ceuk anu merena meureun. Astagfirullah. Manehna ngusap beungeut, leungeunna sakali deui ngangkat. Takbiratul ihram, laju doa iftitah. Bisi ciga tukang endul make cindung kayas mah. Mending nu bodas bae, serasi jeung rokna. Duh, tapi kacipta nu merena ku ciwa. Apan pokna hayang ningali cindungna dipake, mun teu dipake kumaha. Alus tah cindung teh, lain numpang mahalna, tapi lemes karasana, jeung utamana mah saha heula nu merena. Wilujeng tepung taun, sing bager, sing tambah dewasa. Cenah bulan kamari bari ngasongkeun bungkusan kado. Ih, nah make nitah bager. Nah teu bager kitu, manehna ngalenyu leutik. Katampi cindung kayas teh, resep pulasna. Tapi keur pakeun mah aduh can wani make. Wala antum abiduna ma a'bud. Bacaan tekebat balelol. Astagfirullah. Manehna ngusap beungeut deui. Pikiran-pikiran ngeunaan cindung kayas jeung nu merena dicobaan disieukkeun. Allahu Akbar.
Katilu kalina leungeun ngangkat takbiratul ihram, panonna peureum neangan kahusuan. Teu burung anggeus salatna. Embu, hihid teh dianggo keneh. Aneh. Inungna ngasongkeun hihid. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Leos manehna ka kamar, bukna ngagebai baling, base di sisiran bari dihihidan. Hati-hati bangun hayang imet mung kaliwat. Hariringna sawirahma jeung turun naik leungeunna, dangdak dengdek ngajetan sakedeung. Muntong dicindungnya, kieu meureun. Panonna nancep kana kaca. Buuk disingkabkeun ku leungeun katuhuna. Bisa rada jalingkak saeutik. Seuring ngabarakatak ge moal aya anu ngerungan. Ketang, manehna mangewa seuring ngabarakatak. Ih, butut ciga tukang endul. Ceuk embu ge bisi aya laleur asup. Kumaha kabiasaan ketang geuning jelema mah ditalikung jeung diukur ku kabiasaan. Heueuh nya. Teu saeutik anu kulitna hideung make baju warna-warni. Teu singning, teu dikekeak batur. Nah atuh mikiran teuing anggapan batur di baju teh keur kagenahan awak jeung kaendahan. Tah palebah kaendahan apa ditingali ku batur. Lamun aya nu teu mantes barang pake sok sareusek ningalina geuning. Bongan ketang hirup jeung jalma sejen, ukuran lain ditangtukeun ku sorangan. Panonna masih keneh manco kana kaca. Heueuh, kadangkala anggapan batur karasana teung-teuingeun. Aya nu nyebut ciga tukang endul pada dicindung. Memang siga tukang endul kitu. Sarua da tukang endul ge jelema. Leuheung kitu ketang, da eta mah tukang heureuy. Ari ieu nu nyebut ibu, disebut teteh mah kaharti pisan. Ari geus nyebut ibu, maknya kudu ngasongkeun KTP onaman. Da umur teh can kolot-kolot teuing, can pantes disebut ibu. Ceuk saha teh? 10 tahun lebih tua cenah. Nya kitu, tapi ceuk embu mah gogoda nu kitu teh. Loba teuing gogoda teh. Nya sok kesel ka pemuda tukang nangkring, pemuda kurang kasibukan. Ari teu ditemalan da wajib dijawab. Ari dijawab dan nyebut assalamualaikum nage bari heureuy. Jadi sarua salah, ditungtungan ku kecap Bu Haji deui. Daek ketang jadi haji malah sugan we jadi doa tah. Sedot buukna disisirkeun deui. Bekahna geus katingali, ombakna geus ngawangun ka tembong hegarna. Keritanana dipiguraan ku pulas buuk anu hideung. Nya gogoda ceuk embu ge ulah lila teuing ngome-ngome buuk hareupeun kaca. Bisi hayang muka cindung. Geus meunang kasimpulan kitu nah hatena cageun sisir. Manehna ngarenyag barang ngadenge suara motor asup ka buruan imahna. Gura-giru ganti baju rap nyobaan make cindung kayas. Ih, numpang gerentesna. Teu mantes geuning dibuka deui. Ceuk kana cindung bodas dicobaan tah mending ieu. Geus saged. Inungna nolol. Manehna kalah nyamen. Gekna sisidipan. Teu deula kadenge sora agem patemalan jeung sora rangu indungna. Cindung kayas diakeup dina dadana, diusap-usap, angoeun. Sanes pajangeun. Tuhnya angoeun ceuk manehna ge. Make mere nu kayas atuh. Mun nu hideung atawa nu bodas mah harita ge dipake. Aya maksud anu tangtu mantak mere pulas kayas ge. Teuing teu tuman, sekali we atuh cobaan. Engke ge tuman. Pantes jeung teu pantes teh kumaha kebiasaan. Sekali we cobaan ngabungahkeun hatena, tanda narimakeun kana pamerena. Manehna can tepi kana kasimpulan, geus lol deui indungna. Hayo, sore teuing cenah. Nah kalah ka ngahuleng ngewa embu nganggo cindung ieu mah. Ceuk saha? Geus cobaan can. Manehna nemalan ku ungeuk. Sok cobaan deui, puguh hegar. Kayas mah pulas budak ngora. Apaan embung disebut ibu lain? Indungna masangkeun cindung, manehna teu walakaya. Tuh ceuk saha ngewa. Hayo geulis.
Rarasaan wungkul eta mah. Ku tetuman. Indungna imut ngaleos ka dapur. Jung manehna cengkat ngeunteung. Ah, embu mah masang cindung teh. Cindung diome-ome deui, malar ngeunaheun dipakena. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Tok, panto kamar aya nu ngetrok ati-ati ti luar. Manehna curinghak. Hayu sonten teuing. Seragam ti luareun panto teu wudu nambahan tagiwur nu keur dangdan rusuh. Enggak, sekedap. Tembalna. Naon heula atuh? Cenah kadenge semu anu ngoconan. Manehna ngadilak kana lebah panto. Keom. Rap sapatu nyalinang tas. Berari panto dibuka, dipapag ku imut anu ngabedega. Siap. Tanya manehna ingguk, pipina nyeak panas, basa aya dua leungeun anu ngaragamang ngome-ngome cindungna. Nyengso bisi aya anu nyebat tukang endul keh. Pokna mesem. Ti leuwang dapur indungna ngarenyu leutik. Napanona engkang-engkangan gambaran mangsa ka tukang, mangsa manehna rumaja. Cag cindung kayas urang cekapkeun dugi ka dieu. Insyaallah kayak orang lajengkeun ka carpon anu salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.